Assalamualaikum Sampurasun. Alhamdulillah mitra sadayana tepang di sareng simkuring Sukiwa palawargi. Dinten ayeuna simkuring bade nyuguhkeun acara dongeng sakacamplung. Para mitra sadayana sateu acan dikawitan diantos subscribe sareng like na palawargi supados teu nyong corong teuing kana waktos. Mangga atuh dangukeun we dongengna, mugi kocek channel ieu tiasa nyugemakeun ka para mitra sadayana. Channel ieu etang-etang hiburan pamebrah manah para mitra sadayana. Ka palawargi kocek anu di mana we linggihna, mugi urang sadayana dipasihan paparinan kesehatan tur digampilkeun segala urusan-urusana. Mangga nyanggakeun dongengna, wilujeng ngadangukeun. Ai, geuning maneh Rowi? Nu bener ieu teh? Nyaan, dukun anu ayeuna keur ngetren teh maneh? Wah, teu sangka euy. Dewek ngadenge iklan dina radio. Majar aya dukun lepus anu boga panelah Mbah Jamrong. Jadi maneh Mbah Jamrong teh? Waduh, hebat euy. Cek eta pasien anu boga panelah Aki Ganteng. Samodel kitu Mbah Rowi harita teh ngantelkeun curug kana biwirna. Bari tuluy pok manehna ngomong satengah ngaharewos. Ngomongna tong tarik teuing, bisi kadengieun ku pasien sejen. Puguh dewek teh kapaksa alih profesi euy. Tina tukang sulap jadi dukun. Sabab kurarasaan dewek jadi tukang sulap mah gede dosa. Nya kitu loba ngabohong. Bari jeung panghasilanna teh teu matak cukup. Ke, ngomong-ngomong Aki Ganteng geuring naon ieu teh? Aki Ganteng teu buru-buru ngajawab. Sabab manehna harita teh keur anteng merhatikeun manuk bueuk anu anjecleuk dina tak-tak Mbah Rowi. Teu lila pok Aki Ganteng nemalan. Puguh, dewek teh ikhtiar mah geus beak dengkak. Tapi can aya anu bisa nyimpulkeun sabenerna dewek teh boga panyakit naon? Cing, sugan we maneh bisa nganalisa? Mbah Rowi ngahulang sakedapan. Mikiran pijawabeun kira-kira kudu ngomong kumaha. Teu lila katempo sungutna teh kunyam-kunyem siga keur mapatkeun jampe. Tuluy pok nyarita. Cing, ayeuna geura bejakeun ka dewek bisi aya nu karasa. Supaya dewek boga gambaran, kira-kira panyakit naon anu ngancik dina awak Aki Ganteng. Diomong kitu ku Mbah Rowi, gasik Aki Ganteng nyarita. Puguh, dewek sorangan oge ngarasa bingung ieu teh. Sabab gejala panyakit teh sok robah-robah. Bulan kamari anu karasa teh nyaeta hate sok sesebelakan bae. Babakuna mah mun geus ras inget kana hutang. Dewek teh tatamba mah geus kaditu ka dieu. Tapi boleh euy, panyakit teh napel we dina awak. Bisa waraso teh sanggeus aya anu mangmayarkeun hutang. Tah ayeuna mah panyakit anu keur karanapan teh nyaeta panyakit loba poho. Kungsi dewek teh tatama ka dokter. Tapi tan waras mah kalah beuki nemen panyakit poho teh. Nepikeun ka poho mayar ka dokter oge. Geus nampa resep, tuluy koyong we balik. Untung dokterna bager euy. Nepi ka ayeuna eta dokter teh teu wani nagih. Sedengkeun gejala nu ayeuna keur rasa poho kabalik. Nepi ka ayeuna euy, geus aya saminguna dewek can ka imah. Cing, kira-kira nu kitu panyakit naon? Jeung kumaha cara ngobadanana? Ngadenge katerangan Aki Ganteng sarupa kitu. Mbah Rowi ngahulang sakedeung teu lila pok nyarita semudaria. Oh, jadi kitu gejalana teh. Tong hariwang, panyakit naon bae oge ku kuring mah bisa diubaran. Tong boro panyakit poho kabalik. Dalah panyakit poho kana dahar oge bisa cager. Ya, ku kuring dibere cai. Engke kira wanci sareupna geura indung nepi ka beak. Dijamin Aki Ganteng bakal inget bae ka imah. Song harita Mbah Rowi mikeun cai herang di wadahan botol plastik. Sigana eta cai teh meureun geus meunang ngajampean.
atuh gap ditampanan ku Aki Ganteng bari satuluyna permisi. Sanggeus Aki Ganteng keluar ti ruangan teh. Satuluyna Bahrowi nyalukan pasien sejena anu harita keur antri nangtung paantai-antai di saluareun tempat praktekna. Pasien anu harita tatama ka Bahrowi panyakitna beda-beda jeung ararane. Aya anu terab teu eureun-eureun, aya anu kuliat bae, aya oge anu huai tuluy-tuluyan, malah anu leuwih aneh mah aya anu panyakitna teh ngagak-gak bae seuri. Bisa eureun seuri teh mun kabeneran keur sare wungkul. Harita giliran pasien anu kadua digeran ku Bahrowi. Pasien nomor 2 mangga kalebet. Kurunyung pasien teh datang, can oge ditanya eta pasien teh kadenge merlek heuai. Poe datang Bahrowi teh ngahulang bari kerung. Nginget-nginget ngaran eta pasien. Sabab kurasaan manehna asa kungsi kenal eta pasien. Tuluy manehna teh nyoba-nyoba ngabade kana ngaranna. Ke, mun teu salah mah ieu teh Aki Rayudnya. Ditanya kitu ku Bahrowi, pasien teh kadenge deui heuai. Ai, meuning maneh Rowi. Dewek teh ngadenge iklan dina radio. Cenah dina radio aya nu lepus anu bisa ngubanan rupa-rupa penyakit anu ararane. Eta nu teh cenah boga panelah Mbah Jamrong. Oh, si horeng maneh geuning. Nggak beneran, lewek teh hayang datamba, tapi teu boga duit. Ya ari jeung nu kenal mah, beureun bisa dianyuknya. Bahrowi sajongjongan ngahulang, mikir-mikir pi omongan. Serengeh manehna seuri bari tuluy pok nyarita. Oh, ari soal eta mah bisa diatur. Tong borok anu kenal cara ka Aki Rayud. Dalah ka batur oge sarua we bisa dianyuk. Ngan meureun panyakit teh warasna oge dianyuk deui. Terus mun mayarna dicicil, nya sarua kitu, warasna oge saeutik-saeutik. Ulang Aki Rayud harita teh ngahulang, manehna bingung sabab harita teh bener-bener keur teu boga duit. Nempo Aki Rayud ngahulang, Bahrowi nyarita. Geus ayeuna mah kieu bae, mun nya Aki Rayud teu boga duit, nya teu naon. Ku dewek tetep prek ditambaan. Ngan aya pamenta saeutik euy. Wayahna Aki Rayud kudu mantuan dewek minangka asisten. Dewek teh sok butuh ku bantuan lamun nambaan anu gelo. Ya kitu, kadang-kadang nu gelo mah mun ditambahan teh sok ngamuk. Aduh, dewek teh ripuh euy. Tah nu matak Aki Rayud ku dewek rek dijadikeun asisten. Engke mun aya pasien anu gelo, seug ditambahan teh ngamuk, wayahna dewek bantuan. Engke mun aya pasien anu gelo, seug ditambahan teh ngamuk, wayahna dewek bantuan. Aki Rayud kacida bungahna ngadenge Bahrowi nyarita kitu. Hatena bungangang sabab manehna bisa tatama bari teu kudu ngaluarkeun duit. Atuh pok harita manehna nyarita. Aduh, yukur pisan mun kitu mah. Hartina dewek misa datama bari teu kudu mayar. Soklah, dewek siap dipenda tanaga. Pina oge jadi asisten. Tah, atuh ayeuna mah ubaran mah heula dewek nepi ka waras. Nyangke mun geus waras mah pan dewek teh bisa bunta bantu. Tah, ari panyakit nu karasa ku dewek ayeuna teh teuing disebutna panyakit naon nya? Da ari gejala mah merelek bae heuai. Itu heuai teh teu eureun-eureun. Teu meurang teu penting heuai bae. Ulang harita Bahrowi ngahulang barang ngadenge Aki Rayud ngajelaskeun panyakit anu keur karanapan. Sarta teu lila pok Bahrowi nyarita. Sabenerna panyakit Aki Rayud teh enteng bangga. Entengna pira oge heuai bae. Hayang waras mah gampang, kari sare we sing seubeuh. Ari banggana nya kitu, sarena teh kudu di hotel berbintang. Ngan ayeuna mah pikeun saheulaanan ku dewek krek dibere jangjawokan. Tah, engke bari gogoleran, geura baca ieu jangjawokan. Guturut harita Bahrowi nulis dina kertas kurut cangkang rokok. Sarta satuluyna song diasongkeun ka Aki Rayud. Yeuh geura bawa ieu jangjawokan. Terus macana kudu bari gogoleran. Tuh, di ditu di dapur aya sosompang. Ngan alusna mah supaya tereh sare,
ia jangjawokan teh macana kudu bari ditembangkeun. Gap harita kertas teh ku Aki Rayud ditampanan, leos manehna imit ka dapur sakumaha panuduhan Bahrowi. Sanggeus aya di dapur, goloyoh Aki Rayud ngagoler dina sosompang. Bari nangkarak bengkang harita manehna teh maca jangjawokan pamere Bahrowi. Kadenge harita manehna ngagerendeng. Ke, tadi jeung si Rowi maca ieu jangjawokan teh kudu bari ditembangkeun supaya bisa tereh sare cenah. Ke, kumaha cara nembangkeun ananya? Da ari si jangjawokan mah kieu. Nina bobo, oh Nina bobo. Kalau tidak bobo, digigit nyamuk. Bobo lah bobo, anakku sayang. Kalau sudah bobo, senang rasanya. Halusnya jangjawokan deh. Hulang Aki Rayud teh ngahulang, mikiran kumaha cara nembangkeun eta jangjawokan. Teu ngemek lila ras manehna inget waktu baheula keur sakola di taman kanak-kanak. Oh, nya aing garek inget. Kieu mun salah mah ya. Nina bobo. Oh, Nina bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Bobo lah bobo anakku sayang. Kalau sudah bobo senang rasanya. Aduh bener. Nah gitulah bunda salah mah. Cing rek nembang deui. Geureung harita Aki Rayud teh nembangkeun eta jangjawokan bari peureumbeun ta. Tetela bener pamita. Sanggeus sababaraha kali Aki Rayud maca eta jangjawokan bari ditembangkeun. Teu sakara-kara manehna ujug-ujug sare tibra bari kadenge kerekna teh siga sora piriwit. Begitu. Para mitra sadaya, beja ngeunaan Bahrowi jadi dukun anu neulah Bah Jamrong sumebar ka mana-mana. Ku ayana kitu anu datang pikeun tatama ka manehna teh lain ukur jelema anu asalna ti tatangga desa. Tapi aya oge di antarana ti lembur anu jauh. Sigana jelema teh kalolobaanana ngadenge tina iklan dina radio. Siga harita wakuwu. Manehna keur anteng ngadengekeun lagu kasenengna tina radio, nyaeta lagu Oncom Gondrong. Matana kuat ka peureumbeun ta saking ku ngarasa nikmat. Rengse lagu Oncom Gondrong kadenge ku manehna aya jeda iklan. Boh bilih di antawis para wargi, aya anu kaserang panyawat araneh, mangga sumping bae ka Balai Pengobatan Mbah Jamrong. Anu tiasa ngubaran rupi-rupi panyawat anu sesah landongna di antawisna panyawat ageng hutang. Sirah butak akibat kapuak gulubu. Borangan sieun kujurig sareng rupi panyawat arah sanesna. Kalayan ngagunakeun metode pengobatan jangjawokan sareng ramuan turun-temurun ti para karuhun. Lalanong ka Balai Pengobatan Mbah Jamrong dijamin moal aya efek samping. Turu pasti bakal dedeyeun. Catat alamatna Balai Pengobatan Mbah Jamrong, Jalan Buyut Rowi, Gang Astana Panjang, Handapeun Gawir. Ngadenge eta iklan wakuwu sakedapan ngahulang. Komo dina eta iklan panyakit anu disebutkeun teh aya kabeh di manehna. Tuluy waku teh ngagerendeng ngomong sorangan. Ai, asa karek ngadeng ya aing mah ye. Aya iklan pengobatan panyakit araneh. Jeung ku kabeneran deui, eta panyakit anu disebutkeun dina iklan teh aya kabeh dina awak aing. Mun nya kitu teh, asa kabeneran ye. Aing hayang waras tina panyakit gede hutang. Penasaran aing mah ye. Rek didatangan ah. Saking ku panasaran, waku harita teh guragiru ninggalkeun imahna muru ka alamat anu bieu kadenge tina iklan dina radio. Bebeja ka pamajikanna mah cenah rek rapat di kacamatan. Teuing naon sababna, waku siga anu embung lamun pamajikanna nyaho kana panyakit anu karanapan ku manehna. Samodel sirahna anu butak akibat kapuak guludug. Bebeja ka pamajikanna mah cenah gara-gara make minyak rambut, patuker jeung krim obat perontok bulu. Pon kitu deui panyakit sieun kujurig. Oge manehna teu ieu wani bebeja. Sabab pamajikanna pang tersepeunana ka lalaki anu borangan. Kungsi hiji waktu manehna lumpat saterusna ti gujubar kana balong gigireun imahna. Manehna harita teh lumpat gara-gara disingsienan ku barudak lenger make jujurigan nu dijieun tina bagedor cau di bajuan siga jelema.
Nepi kenutupan eta kajadian bebeja ka pamajikan mah cenah manehna teh lumpat soteh keur ngudag bangsat. Ngomong masalah penyakit gede hutang mah manehna sama sekali bungkem teu wani cacarita. Sabab tong borok boga hutang gede dalah karek kanyahoan nganjuk rokok ka warung oge, pamajikana nyarekan laklak dasar. Nepikeun kamun balik ti peuting teh tara dibere tula. Caturkeun waku geus anyog kanu dituju. Kabeneran harita mah keur sepi pasien, aya oge sababaraha urang jelema sigana mah pasien anu tas diubaran ku Bahrowi. Kaciri we maranehna keur ngobrol nyaturkeun kahebatan hasiat jeung jawokan di Bahrowi. Para mitra sadaya, caturkeun waku harita geus anyog kanu dituju. Kabeneran harita mah keur sepi pasien, aya oge sababaraha urang jelema sigana mah pasien nu tas diubaran ku Bahrowi. Kaciri we maranehna keur ngobrol nyaturkeun kahebatan hasiat jeung jawokan ti Bahrowi. Kadenge kuwa-kuwu harita aya 2 urang pasien keur ngobrol nyaturkeun kumaha ampuhna jeung jawokan Bahrowi nepikeun ka maranehna waras sabihari bebas tina panyakit. Nusa urang awewe geus kolot atawa sebut bae nini-nini. Jeung nusa urang deui lalaki tengah tubuh nu boga panelah Arjuna ireng. Kadenge harita kuwa-kuwu si Nini teh keur cacarita. Wah, bener-bener ieu mah ya. Mbah Jamrong boga ilmu anu kacida luhungna. Eta we jang jawokan anu ngan saukur kecapan atawa kalimah anu buncek urang mah basajan pisan. Tapi teteh lah euy, kacida matihna. Kabuktian dewek oge geus 2 minggu boga panyakit hese ngomong. Sanggeus maca jang jawokan ti Mbah Jamrong mah dadak sakala euy. Dewek jadi bisa deui ngomong. Samalah ku waktu ayeuna sigana saking kumatihna eta jang jawokan, dewek teh jadi beuki ngomong. Sigana mun teu ngomong teh sok asa panasaran. Hayang we ngacaprak sarawa dicaritakeun. Cara ayeuna we dewek ngomong ka si lain. Panti isuk urang ngobrol teh teu eureun-eureun. Untung we si lain ge saruana beuki ngomong. Si Nini ngomongna teh panjang lebar, mun teu kapotong ku bersin mah sigana moal aya eureunna. Wajib. Lain si Nini teh eureun ngomongna. Tuluy kadenge harita Ki Arjuna ireng nempas. Geus heula atuh ni ngomongna bagian kuring. Sarua ni kuring oge boga panyakit hese ngomong siga Nini. Ngan aya bedana saeutik. Ari kuring mah hese ngomong teh mun kabeneran aya nu ngajak ngobrol tara bisa nimbalan. Tapi ari ngomong sorangan mah lancar. Wah, bener-bener jang jawokan Mbah Jamrong teh kacida matihna. Teu pira ari jang jawokan mah kieu. Sungut aing sungut beo, letah aing letah jalak, vaksina jadi ngahiji. Kuring teh dibaca 3 kali. Nada eta mah kontan. Sungut jeung letah teh ujug-ujug ngari hayang ngomong. Tah, nepi ka ayeuna kuring ngobrol jeung si Nini teh geus aya kana 4 jamna teu dek eureun. Ti koroge kalah asa geus garing, tapi anger we hayang ngomong. Si Nini nu tadi ngabandungan omongan Ki Arjuna ireng, sungut jeung letahna karasa ngarei hayang sapok-pokeun ngomong. Ti koroge kalah asa geus garing, tapi anger we hayang ngomong. Si Nini nu tadi ngabandungan omongan Ki Arjuna ireng, sungut jeung letahna karasa ngarei hayang sapok-pokeun ngomong. Saking kutetahan tuluy si Nini megat omongan Ki Arjuna ireng. Hap. Ngomongna bagian dewek atuh. Si lain mah gembul pisan kana ngomong teh. Dewek ge sarua. Teu pira ukur ku jang jawokan panyakit dewek teh jadi cager. Ari jang jawokan mah basana ge basajan pisan. Kieu jang jawokan teh. Neleng neng nong. Geura gede, geura ngomong. Geus kan sakitu. Da eta mah sanggeus maca jang jawokan lobana 3 kali. Ujug-ujug sungut jeung letah teh ngageter. Sarta satuluyna Nini teh ngacaprak pupuguh. Tapi ke Mbah Jamrong oge ku Nini teh dicarekan laklak dasar bari ditunjuk korek. Eta teh saking kueuh deui pi omongan. Jadi ari ngomong hayang pi omongan geus eueuh. Nyantukna mah sakacumplang sakacamplung dewek teh nyarekan Mbah Jamrong. Ayeuna ge sigana urang teh geus beak pi omongannya. Sedengkeun sungut jeung letah hayang bae ngomong. Cing, kumaha mun urang pas ya bae yuk. Ki Arjuna ireng katempo bibirna geus ngageter. Ciri-ciri manehna geus teu kuat hayang sapok-pokeun ngomong.
Atuh can oge si Nini ngomongna tuntas, Ki Arjuna ireng langsung megat omongan. Geus atuh nih ngomongna bagian kuring. Tah, bener pisan ide teh nih. Kulantaran urang geus beak pi omongan, kapaksa urang kudu pasea. Teulilah sanggeus duanana padanya tujuan pikeun pasea. Atuh ngander bae harita si Nini jeung Ki Arjuna ireng jadi paloba-loba omong. Maranehna pada hayang pangbenerna dina nyarita. Atuh kaayaan didinya jadi gandeng kunu pasea. Ari Wakuwu ngadengenu keur paloba-loba omong teh manehna ukur bisa melong bari kerung. Wah, eta nu beuki ngomong nepikeun ka kituna. Kalah ngadon pasea deui. Aing curiga ya. Mbah Jamrong merejang jawokan ka eta dua jalma teh overdosis. Keun karep teuing lah nu keur pasea mah. Aing rek nyobaan tatamba ieu. Kabeneran keur eueuh pasien. Cek Wakuwu ngomong jero hate, bari satuluyna uluk salam. Sampurasun. Mbah, aya di lebat? Ieu kuring rek tatamba ye. Teu lila ti jero kadenge aya nu nembalan. Rampes. Sanggeus aya nu ngajawab mah, Bus Wakuwu asup ka ruang praktek. Barang geus aya di jero, kepeg manehna kaget lain dikieuna. Mireungeuh yen anu disebut Mbah Jamrong teh Tetela Bahrowi. Teu salah ieu teh. Geuning maneh Rowi. Aduh, nyaho kieu mah tadi teh dewek tong ka dieu atuh. Bicunan waktu dewek ge nyaho. Si laing jadi dukun teh ukur tambah kesel. Jadi kesana teh teu profesional. Dewek ge bisa lah ukur nyieun yang nyawokan mah. Tapi teu naon lah. Ieu mah hitung-hitung ngetes kana kasaktian maneh. Cing, pangnamaankeun panyakit dewek. Ari nu karasa namanya eta panyakit gede hutang. Bahrowi katempona teh tenang, dina nyang hareupan pasien samodel Wakuwu. Tuluy Bahrowi harita teh ngabageakeun. Ai, geuning Wakuwu. Bagea teuing wa. Lawas dilawas urang teu panggih yeuh. Dedengian teh rek nambaan panyakit gede hutang. Alah, gampang nama anu kitu mah. Ku duit ubarna euy ku duit. Ngadenge caritaan Bahrowi kitu. Wakuwu ngahuleng teu lapok nyarita. Ge, kumaha ieu teh? Maksud dewek mah hayang nambaan ieu panyakit teh make jangjawokan siga pasien anu sejen. Ari ku duit mah dewek teu boga. Bahrowi katempo ugut-ugutan bari ngusapan gado. Teu lila pok manehna nyarita deui. Oh, kitu maksud Wakuwu teh. Memang kalau lobaana mah pasien anu datang ka dieu teh cukup ku dibere jangjawokan. Tapi penyakit Wakuwu mah sigana moal cukup ku jangjawokan. Nya maksud teh supaya gancang waras kudu dibantu ku ikhtiar sejen. Ya jangjawokanna geura baca sasering-seringna. Unggal inget kana hutang geura baca. Ngan kade macana kudu bari ditembangkeun. Gutrut harita Bahrowi teh nulis jangjawokan dina kertas sacuwir. Ari eta jangjawokan teh kieu unina. Duit, duit, semua orang kenal duit. Song harita eta kertas teh dibikeun ka Wakuwu. Bari tuluy Bahrowi nyarita deui ngeunaan ikhtiar sejenna lian ti jangjawokan. Tah, ieu jangjawokan teh kudu sering dibaca. Lian ti jangjawokan oge kudu dibantu make jimat. Kedaguan sakedeungnya, dewek rek nyokot heula jimat. Koloyong Bahrowi keluar ti ruangan praktekna, tuluy muruk ka dapur rek neangan peso jang motong kuku. Sanggeus peso kapanggih. Krek harita keneh Bahrowi motong kuku inung sukuna. Satuluyna eta kuku teh dibungkus ku kertas anu dipintel-pintel. Koloyong deui Bahrowi teh muru ruangan praktek. Tah, ieu jimatna geura bawa. Ieu jimat ulah wani-wani dibuka. Jadi inti nama Wakuwu ulah rek nyaho jimat naon anu dibikeun ku kuring. Engke peuting ieu jimat kudu dibawa ngurilingan imah bari dikepeul. Ngan kade tong poho maca jangjawokan salila ngurilingan imah teh kudu dihaleuangkeun. Cek Bahrowi mere nyaho kumaha prak-prakanana ngubaran panyakit gede hutang. Wakuwu ngahuleng sakedapan. Manehna asa percaya asa henteu kana naon anu dicaritakeun ku Bahrowi. Ke, aing mah asa percaya asa henteu ieu teh. Tapi eueuh salahna mun dicobaan heula. Geurentes Wakuwu bari satuluyna amitan. Nya atuh sakabeh nu bieu dicaritakeun ku si laing,
rek dilaksanakeun. Ngan wayahna euy, dewek moal bisa mayar ayeuna. Engke bae nya lamun panyakitna geus puguh cager. Bahrowi ngahulang sakedapan ngadenge carita anu wakubu samodel kitu. Teu lila tuluy pok nyarita. Nya geus tong loba pikiran lah soal eta mah. Perkara mayar ka dewek mah bisa irah bae. Atawa engke bae atuh mayarna lamun keur usum panen. Geus jiga ayeuna mah geura balik. Koloyong wakubu harita init ninggalkeun Bahrowi. Caturkeun harita wakubu geus aya di imahna. Manehna geus teu sabar hayang ngabuktikeun kumaha matina jangjawokan jeung jimat pamanan Bahrowi pikeun ngubaran panyakit gede hutang. Wanci tengah peuting wakubu kaluar ti imahna rerencepan. Najan kaayaan poek mata keung, kapaksa ngawani-wani maneh. Aing teh sabenerna mah ngarasa keung kudu kaluar ti imah tengah peuting kieu. Komo bari jeung kudu ngurilingan imah bari maca jangjawokan sagala. Tapi dalah dikumaha, kapaksa aing kudu daek. Mun teu kitu panyakit gede hutang teh moal waras meureun. Ceuk wakubu ngomong jero hate. Kusi wae manehna ngaluarkeun jimat pamahanan Bahrowi. Anu sok padahal eta jimat teh ukur kuku inung suku Bahrowi. Eta jimat cek pepatah Bahrowi kudu dikeupeu dibawa ngurilingan imah bari maca jangjawokan kalayan macana teh kudu bari ditembangkeun. Ulang dewe harita wakubu ngahulang mikiran jangjawokan anu kudu ditembangkeun teh. Ke, aing teh bingung ye. Maca jangjawokan kudu bari ditembangkeun. Duit, semua orang kenal duit. Ke. Mun teu salah mah kieu nadana teh. Duit. Semua orang kenal duit. Tah, nya gitulah. Geus lah hafal. Ceuk wakubu ngagerendeng ngomong sorangan. Cerut wakubu turun tina golodog imahna. Tuluy harita manehna teh ngamimitian, lulumpatan, ngurilingan imahna bari ngeupel jimat nu dibungkus kertas. Kalayan harita teh kadenge ngahaluang keunjang jawokan, sotana alon ukur ngagerendeng. Duit. Semua orang kenal duit. Duit. Semua orang kenal duit. Itu para mitra, haben manehna ngahaluangkeun eta lagu, sorana ngagerendeng. Bari harita teh ngeupel jimat dibawa ngurilingan imahna. Keur jongjon kitu, teu kanyahoan harita aya sababaraha urang anu keur ngaronda ngaliwat ka hareupeun imah wakubu. Maranehna kaget barang nempo aya anu lulumpatan ngurilingan imah wakubu bari kadenge nembang lagu duit. Hop. Eureun. Katampo teu? Tuh. Siga aya jelema ngurilingan imah wakubu. Jeung bari tetembangan deui. Jelema saha nya? Jeung naon maksudna teh? Cek salah saurang ronda nu pangkolotna. Tuluy kadenge baturna harita nempas. Nya dewek ge nempo. Moal kitu nu gelo mah. Urang gawahkeun deui. Sok kadinya tarabehan kohkol sing tarik. Teu talangke ngander bae harita nu rona teh aya kana geneupanana narabehan kohkol patarik-tarik. Trong. Kebeng, waku rewas lain di kieuna. Rag manehna teh lumpatna eureun. Tuluy ingat aya pelempang neangan panyumputan anu sakirana bunyi. Kulantaran kaayaan peuting kacida poekna. Waku harita teh sasab ka kanang embe tatanggana. Atuh embe teh kagareuwahkeun tuluy ting berele di sarada bari pating gurubug siga anu manggih kasieun. Atuh nurona lain deui ngarasa kagetna. Maranehna curiga nu tadi ngurilingan imah wakubu teh bangsat anu rek maling embe. Atuh teh talangke deui ngan petak bae harita nurona teh lalumpatan muru kanang embe anu bieu embena di sarada. Bangsat. Ewak, aya bangsat euy. Aya bangsat rek maling embe. Gadenge anu pating corowok nyebut bangsat, wakubu jadi sasah. Atuh sapada harita wakubu lumpat sakalumpat lampet. Cek paribasana tunggul dirarud catang dirumpak. Lumpatna teu puguh anu dituju. Ngan sanggeus ngarasa capek jeung teu kadenge aya anu ngudag, wakubu harita lumpatna teh eureun. Tuluy manehna luak liek nitenan kaayaan di eta tempat. Aduh, salamet. Hampir we aing teh katewa.
mudnya teh aing katewa corona, cilaka, aing bakal wirang. Ke, di mana ieu teh nya? Waku harita teh luak liat, nitenan sakurilingna eta tempat. Barang kareret aya imah katil. Gebeg manehna teh ngagebeg reuas para mitra. Manehna antukna sadar mun harita teh keur aya di astana. Atuh rumpuyuk harita waku teh rumpuyuk sarta satuluyna lenger kapiuhan teu inget di bumi alam. Para mitra sadaya, poe isukna ibu salalembur majar waku sare di astana. Cek beja anu sumebar mah cenah waku teh tas nguji mental sabab manehna aya karep hayang alih profesi jadi dukun siga Bahrowi.